Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur, mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang anu munggaran sareng simkuring Mang Ali sapara kanca dina acara Dongeng Sunda Tambah Lada. Masih dina channel anu sami daya sanes Wanaraja hiji genep 5. Wilujeng ngadangukeun. Kocap kacarita di hiji lembur anu nyingkur, lemah anu endah. Ditambah harejona tatangkalan jeung pasawahan estuning matak betah. Itu deui curcorna cai herang nandakeun lembur anu subur. Matak teu salah lamun lembur eta diaranan lembur Ciherang subur. Di belah kulona katembong aya hiji wangunan imah duduk jandela. Ari duduk jandela teh wangunan anu satengah kaluhurna bilik, tah tina jandela kahanap wangunana teh ku tembok. Sanajan katinggalna sederhana, tapi imah eta estuning pikabetaheun. Dihareupeun buruan anu resik aya babalongan nu paeunteng-eunteng jeung pasawahan. Sanajan teu pati badag, tapi cai eta balong estuning herang tur ngagulidag. Ku herang-herangna eta cai lauk emas nu mangkat padag katingali keur arocon jeung papada baturna. Kitu deui lauk nila, sepat jeung nilem pauntuy-untuy siga nuker kompoi partai oray-orayan. Imah eta daya lian imahna Kang Sujang. Ari Kang Sujang teh salah sahiji pamuda Ciherang anu masih keneh bujang. Ari pangawakanana jangkung leutik, rupana lumayan sanajan dangdanan basajan. Kabeneran harita katembong Kang Sujang keur ngocek-ngocek Uut anu meunang ngagodog. Tuluy dikeupelan, bari hari ringan nyamperkeun kana balong. Ieu kendel sister deyang kokonut, dibring mah brother diempus-empus. Tah, kop. Sok, nyatu. Lung weh Uut nu meunang ngeupelan teh dialungkeun ka balong. Atuh lauk arotoheun. Bari rarebutan ngalecrokan Uut nu meunang ngeupelan. Tapi aya sababaraha hiji lauk kaasup lauk emas nu warna koneng kadon pahare kana parab teh. Malah asik berduaan di juru balong anu belah kulon. Manehna bangun nuker aranteng ngobrol. Duka naon anu diobrolkeun mah. Kareret ku juru panon Kang Sujang. Pokwe Kang Sujang nyarita. Kunaon eta si koneng teu daek nyatunya. Kadon rerendengan we jeung si hideung. Oh, mungen rebutan sigana mah. Sieun pasea jeung babaturan, tapi alus kitu nama. Cing urang alungan ka hareupeunna. Lung atuh Uut teh dialungkeun ka juru balong. Pas pisan ka hareupeun eta lauk. Tapi anehna eta lauk lain nyaratu kadon ting raleos pindah ka juru anu lebah kalerna. Atuh Kang Sujang teh tamah gogodeg. Atuh pok deui nyarita. Kunaon eta lauknya di paraban teh kadon ting raleos, padahal parab sakitu ngeunahna. Da kukuring ge atuh moal sambarangan dicobaan heula atuh sameme dibikeun teh. Teu ngarti olo-olo kitu cacakan dititanya tuh hararese komo mun ditagawe moal teu molototan meureun. Sabot Kang Sujang keur bingung, trojol aki uhe nyamperkeun
Pokoknya nyarita. Kunaon Jang? Adon ngahuleng. Bari kurang kerung. Siga monyet keur bingung si Sujang teh. Aki uguh muhun ki. Kuring teh bingung. Teu ngarti ku pipikiran lauk. Aya wae. Nati irah atuh lauk boga pipikiran. Mun boga ge meureun ngalabring ka sakola. Sanes kitu ki maksad teh kahayang lauk. Nah kumaha kitu Sujang? Tuh ki tingali. Lauk emas anu koneng teu guyub jeung batur. Batur mah nyaratu. Ieu mah kadon pahare we. Kadon duduaan we di juru. Kuring mah sanes nanaon ki. Karunya sieun gering. Kembay atuh Sujang. Moal jauh ti laukna. Tinggal beuleum moal teu pelem. Sanes kitu ki. Teu ngartos naon margina ieu teh. Tingali Jang. Eta lauk teh pan keur mangkat gede. Ngaranna teh LBG. LBG mah biasa keur diajar beger. Naon ki LBG teh? LBG teh lauk baru gede. Si Aki mah banyol wae. Bener Jang. Ari nu beger teh atuh sok poho kana dahar, poho kana nginum, poho kana sare, kadang poho ka anak pamajikan ge. Lain kitu Jang. Bisa wae si Aki mah. Nya sigana maki keur beger. Bejeung deui Jang. Eta teh bacaeun keur Sujang. Bacaeun kumaha ari Aki? Mana seratanana? Sujang. Siga nu teu pernah ngaji wae. Tapakuraneun eta teh Sujang. Kumaha kitu ki? Tingali Jang. Lauk wae duaan. Nah ari Sujang atuh dununganna sorangan wae. Waduh, bisa gitu ilmu. Geraneangan atuh Jang. Piraku eueuh nu hayangeun mah. Cek Aki masih Sujang teh lumayan atuh. Punten ieu ki. Sanes teu seueur nu hoyong. Justru seueur teuing nu hoyong. Jadi kakuringna teh bingung ki. Bingung milihna. Nah jeung bingung sagala Sujang. Patokanana mah tuh awewe teh anu dandindun. Naon ari dandindun teh ki? Dan hade dandan. Din hade agama. Dun hade dunja. Ulah nudat ditut Jang. Naon deui tah ki? Ari dat ditut teh dat goreng adat, dit padit, dut randut tut bari jeung gede hitut. Aki aya wae si Aki mahnya. Nah saha wae Jang anu hayangeun teh. Tapi duka ki ari jenis nama anu nalawaran seueur saha wae Jang. Pak RT nawaran awewe nurupana hade jeung alus gawe. Ananjakal ki awewe matre. Ulah Jang nu kitu mah. Saha deui atuh Jang? Culilis nawaran wanoja geulis. Jago masak, jago mais. Ananjakal ki dangdanana siga turis. Ulah nu kitu ge Jang. Muhun ki jadi bingung. Kumaha lamun ku Aki dipangneangankeun. Aki pernah manggihan aya wanoja di lemur tatangga. Geulisna lain lumayan Jang. Dangdanan nyunda pisan. Cocok yang si Sujang mah. Kersaeun ka kuring.
Panah can atuh ditanyakeun na ge Sujang. Eta oge sugan naekeun. Nya nuhun atuh Ki. Ayeuna Aki bari ka ditu baku ari geus ngarurusuh teh. Pan ayeuna mah atuh Akina ge rek ka sawah Sujang. Rencana mah isukan Jang. Rek ka pasar pan bari ngaliwat ka lembur tetangga. Tungguan we Jang. Kayak di bejaan deui. Siap Ki, diantos pisan. Insya Allah Jang. Isukna rebun-rebun Aki uhe turun ti mana. Maksud rek ka pasar teh. Adi tengah jalan amplok pisan jeung wanoja anu rek dijodokeun ka Kang Sujang. Atuh gebeg si Aki teh ngagebeg bari jeung campur bunga. Dina pikirna laksana senang ngajodokeun ka si Sujang teh. Teu isuk pagetokeun deui, ku si Aki langsung dipegah teh wanoja. Bari pok we nyarita. Sakadap geulis, sakadap geulis, sakadap. Aki aya peryogi. Waktosna se. Insyaallah atuh engke urang teraskeun deui masih dina channel anu sami Wana Raja 165. Atur nuhun tina sila partosanana, hapunten tina segala kakiranganana. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.